Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinana syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kasempatan ka urang tiasa kumpul di ieu tempat kaayaan sehat walafiat. Hadirin anu dipikah hormat simangkuring, Ibu Basa Sunda Bu Maulida sareng teman-teman sadayana nuhunkeun waktosna ngawakilan rencana kanggo nyampekeun ngeunaan aturan sakola. Selain ti rupa-rupa kahirupan, tatanan baris dimimitian ti pangheubeuna jeung pangletikna wangun dunia nyaeta sakola. Ieu kusebabna sakola mangrupakan laboratorium kahirupan nyata. Tatanan sakola kacida pentingna sangkan proses diajar ngajar di sekolah bisa lancar. Hiji contohna, leutik tina anu urang kudu nyaeta jam asup jeung kaluar sakola. Ulah aya murid telat ngarah katinggalna anu tapingna pisan ke masa depanna. Janten kumaha ngalaksanakeun tata tertib sakola mangrupakeun tanggung jawab urang kolektif sanes nganukur guru. Sukituna hayu urang sami-sami nyusun dia tatanan anu tos aya, supados sadayana komponen sakola diturunkan sapados sakola urang ngangkung tatara sareng ngalahontal. Sakitu ti simkuring kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.